Waalaikumsalam. Mangga kalebat. Udin, kunaon keberangan? Emak jeung Bapak Abdi pasti apa? Naon hubungan aja mana Udin? Sapatu Abdi dicekel hiji ewang, Pak. Rupa-rupa wae mana majang? Mana titip? Ya, Pak. Salam, mangga kalebat jang. Kunaon mana keberangan? Hujan, Pak. Aman, yang loba alasan sekolah teh. Kumalamun hujan nggak poe. Banjir, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalebat jang. Geus maneh dewa kaberangan teh. Kunaon keberangan? Mambu berdoa, Pak. Nah, ngamam bubur nepi ka asup kaberangan. Kan tukang buburna mukana rada siang, Pak. Assalamualaikum. Nah, kaberangan. Aki pupus pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing sabarnya jang. Sabaraha tahun aki teh umurna? Duka tuh pak, kan akina tos pupus. Kumaha narasna? Rupa-rupa wae budak teh. Calik man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Mas kalebet jang. Astagfirullahaladzim. Geus maneh wae deui wae jang kaberangan teh. Kunaon kaberangan? Bantuan Bapak Abdi, Pak, ngawinkeun domba, Pak. Nah, hati bisa ku bapak maneh sorangan. Teu bisa, Pak, kudu ku domba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet. Set. Astagfirullahaladzim. Karena murid satilu-tiluna tarlat kabeh nariak ke sakola. Kunaon keberangan? Nah, geuning Bapak naros ka Abdi. Astagfirullahaladzim. Apan marane nu kaberanganana? Bapak salama kunaon datangna mileran Abdi. Murid Santoloyo. Bapak nu bego.